jebret itu ngawean wae pasti ngajak linda itu nawan ke boga duit teh dia ngajak ulin sih kan nama aduh yang boga 10.000 nah pasti mana ulin teh ngajak jajan channel sih kan namanya. Aduh, hidup di lembur, omongkan di lembur aja. Ulin kasih aki gitu gitu ya. Oh, ayah di kana makan ngopi mana nanti mau center lah. Mari ngadamar simut aing. Sia kenal sorangan didinya. Ulang wae malam Jumaah teh kasurupan kada sia. Sia tuh ulin jeung neneng jepret. Aduh. Mana deui. Aing akan ngopi. Aneh lah ngomong ke neneng jepret. Kemana deh aing ulin tuh sering ka sia mah. Lalu batu deket nang maneh. Kenal toko kesetik. Setuhnya, saya mah kebiasaan ngobrol. Pulang ulah. Oh deui aing sukan. Aing palal tadi gogolerana dihareup imah anjing. Main ulah. Nyawa batur. Sebentar deui. Geus deui suka. Batur. Cesa aing tadi. Duit naon teh? Combro. Lah aing. Hakan atuh ngomong lah. Dawa sian teh mah. Sia tah putih kotok naon yang ulong. Nah, tuh kudu. Aing ngalekan wa aing kudu kieu kali cuma ngojos kemari. Mana sih mana eta ngomong gitu goblok. Nah, tadi teh aing teh maneh cuma mau center sakali nang ngasih buat ya itu para bayam. Bayam di parang siwet goblok ieu mah. Warap duit goblok. Oh, itu kaneng kaneng. Kalian ngijin ke mana? Eueuh lah nyium sama tuh. 2.000 lah. Eueuh. Ada gantian aing 2 kali lipat. Eueuh. Masuk kabong. Seberapa? 10.000. 10.000. Digantian seberapa? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti 20.000 sih. 2 kali lipat mah. Oh, Ayah. Benar ya tapi aing ya. 2 kali lipat. benar. Oh, asing bohong aing. Bukan sama mana aing. Oh, oke. Isukan gantian sial. Nah, weh aing kan sok kopi. Nah, gantian weh kieu isukan. Nah, ini dia 2 kali lipat sih. Ini 2 kali lipat sukan gantian tenang wae tuh. Awas ya. Kali lipat tuh. Mau bohong. Ini kopi na tuh. Oh, udah ya masa ayeuna. Rokok sumputkeun ya sabui Besok, pelit anjing. Bapak dia kagok euy. Nek naon eta nu kagok segala. Nah, nek balik aing geus hasilna menang duit di mana nang injem. Tuh, sama. Ngomong intina mah nek nginjem duit ka aing teh gitu. Goblok bisa. Basa-basi ngomong langsung mah nginjem duit, nama bener. Bakal malik bere da pasti disebut-sebutkeun. Aing ngomong basa-basi ku siapa balik. Jujur lah baik lah. Balik aing usir ka aing. Jadi aing sing nanyakeun nih center. Arek aing mah. Dor, itu. Oh, balik aing. The next day. Bikin video, rame ai videona. Yang jebret di ngagon gue. Halo. Kumaha? Ulin. Ulin wae atuh. Kudu boga duit teh. Heeh tuh. Kalau nagih heula ka si Otong. Heuh, teguan yuk. Si Otong telepon. Otong.
kamari kumaha? Aing kadinya ke mana enak. Enak kali ya, buru udah gua. Deh, siapa si kamar aing teh kebiasaan antara keprok heula. Geus kajeng. Nanda Mereka mana tuh? biasa ulin kada ya. Tinggal lagi aing keren. Anjing. Gampang. Panggoreng. Anjing, saudit anjing mana? Enak tuh lawan pasti apa? Samsuk pura-pura goblok. Tenang aing tuh poho. Naon? Utang aing ke mana kamari. Aya tenang siapkeun aing di kamari. Jual kacamata bisa. Nah, enak duit geus aya tuh. Kela kamari janjina 2 kali lipat. Kieu tinggal ge. Mani teh duit mah. Tah ku aing dilepetkeun kieu. Kela naon maksudna? Pan dilipatkeun 2 kali ku aing jadi 2 kali lipat. Si anjing geus nipu dia.